Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Ki Leuksa dina bagian ka-11 para mitra. Aduh, mohonnya. Bagian ka-11 aduh atur nuhun kasubri kaum dangu nu panos nu subscribe sareng locengna. Nu parantos ieu para mitra noe like-na. Nu sering ngabagikeun acara ieu, sering komentar, hatur nuhun komentar naon oge. Insyaallah katampi para wargi. Margi hiji tanda aya perhatosan kaum Mang Jaya Official. Hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Atuh dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya Cipanon Indung karangan Ki Leuksa para mitra. Ya namanya bagian ke-11-nya. Mangga atuh nyangakeun kasubri kaum dangu sadaya. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ka-11. Atuh kasugeri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mangga nyangakeun. Upami teu lepat harita sarmi parantos ngadama di bumina Juragan Sugana. Namung aya we para mitra nu nimulkeun cek-cek bocek teh alatan Juragan Sugana mere harita teh duit ka warti kulantaran rek balik teh nimulkeun hiji kacurigaan ka pamajikanana boa teuing cenah aya hubungan antara Sugana jeung Sarmi. Mangga urang sami-sami para mitra cenah ka warti ka Sarmi nya para mitra. Margi Ibu Wati mah nyaeta bojona Juragan Sugana. Ibu Wati teh harita timuruan gitulah. Mangga urang teraskeun para mitra kumaha terasna ieu dongeng sareng kumaha nasibna Sarmi. Mangga urang sami-sami bandungan bae di dieu indung anu bener-bener meres cimata para wargi sadaya. Manehanana berjuang pikeun ngabayuan nu jadi anak, ceuk paribasana dug hulupet nyawa anjeunna bener-bener nyieun hiji tarekah sangkan anakna ulah katalangsara, ulah kadungsang-dungsang engke di mana kahareupna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sugana ngerasa heran ngadenge katerangan ti pamajikanana jol-jol nyarita kitu. Ulah pura-pura teu ngarti da di dieu ge lain budak leutik. Geus nyaho jeung ngarti kana maksud apana teh. Mun bener-bener boga niat kitu, terang-terangan atuh naha. Teu kudu susulumputan, bari nyolok mata buncelik. Hor, kumaha ieu teh? Naon nu jadi sababna atuh naon ieu teh bet jadi kieu geuning teu puguh. Bu Wati kalah kabun celik bari kakerot. Siga nu keheul pisan puguh Sugana ge nafsu. Beungeut katara geuneuk pok nanya bari timuk molotot. Lantaran rada jengkel ku pamolah pamajikanana nu memang kacida timuruanana tibari toteh taya robahna. Ye ibuna, ieu teh di imah urang duaan ye. Nu kawasa ieu tempat teh lain nulian tapi urang duaan. Da ieu aya masalah piraku rek digulung-gulung ku sorangan. Sok bejakeun, aya naon anu jadi sababna? Pangna amak-amakan teu puguh ieu teh. Kudu ngarti atuh segala rupa oge. Terangkeun heula naon sababna, aya boga kasalahan naon apana? Kira-kira naon kasalahan apa teh ka ibu teh cing caritakeun atuh nu jelas. Ulah jojo ribut we. Teu puguh kasang tukangna barina oge. Ngadenge Suganda nyarita kasar jeung sugal. Bu Wati rada ngalenyap hatena terus neuteup bangun nu menta di pikarunya. Pok nyarita rada leuleuy. Apana? Ieu rumah tangga memang milik urang duaan, mun aya naon-naon perlu dimusawarahkeun ku duaan. Kitu kahayang kuring oge tapi naha atuh? Apana nu ngamimitian teu bener mawa karep sorangan? Palebah mana mawa karep soranganana? Ditanyakeun ti tadi teu daek ngajelaskeun. Cik atuh sing aya euy-euy ulah jiga nu geus-geus. Sabab lamun kieu jeung kieu satuluyna moal aya beresna urang teh hirup teh pakucrut we salilana. Awet rajet teh kasebutna. Suganda tetep nafsu. Sabab pamajikanana sok hayang meunang sorangan.
Nya lamun apana bener-bener ngajak hirup barengan mah dina sagala rupa, dina sagala masalah. Nah, atuh mutuskeun hiji perkara bet mawakar sorangan. Naon sababna teu mali reka kuring? Hargaan atuh pamajikan teh. Hargaan ye. Astagfirullahalazim. Nah, palabah mana apa teu ngahargaan? Palabah mana? Bejakeun sok bejakeun. Cing sok di mana palabah mana teu ngahargaanana? Suganda molotot. Dua leungeun ti papareket bakat ku amak. Bisarmi. Bisarmi. Nah, ya urusan naon jeung Bisarmi? Dengan lalarti teuing. Tuh danya. Ngan hayang menang sorangan we. Nah, di kirangan Bapak Wungkul nu kawasan nangtukeun gaji teh. Kuring ge boga hak sabab kaayaan ieu rumah tangga tanggung jawab duaan. Sanggeus ngadenge kitu mah sugana harita teh para mitra ngarti meusan kana masalahna. Naon sababna pangna pamajikanana ambak, manehna geus bisa nyawang kasang tukangna. Jeung deui kaburu inget kana sifat-sifat pamajikanana nu babari kasinggung jeung pelitan. Pelitan. Jeung delik. Belikan bareun delitan. Belikan ya. Jeung belikan di para wargi sadaya. Atuh amarah sugana rarep deui pok nyarita leuleui. Oh, ayeuna mah ngarti atuh apa teh. Ye nu dijadikeun pasualan ku ibuna teh perkara gaji Bisarmi. Na gede teuing sakitu atawa kumaha? Ya kudu tadi nanyakeun teh atuh lain ayeuna. Bubarti jamedud. Atuh moal aya beres na ari kitu mah. Keur naon dijadikeun masalah atuh? Keur naon dijadikeun masalah bari naoge? Ai kudu dicaritakeun deui mah. Teu kudu dicaritakeun deui mah geus we cicing bari naoge. Geus we cicing lah, teu kudu dicaritakeun deui mah. Entong jadi masalah lantaran ai masalah mah kudu dibereskeun, kudu dipecahkeun. Nya geus we cicing da geus. Heeh, nah atuh make ngomong wae. Buwati jempe katara amekanana renghap ranyug nahan amarah. Beungeut geuneuk huntu kakerot nahan amarah tapi bieu asa kapeupuh mamarasna. Tungtungna amek kamegung amarah nyelek kana angen. Karasa seueul Buwati ngajengkat ilit bus ka kamar geblug meubeutkeun maneh kana kasur sugana meuningah huleng asa teu puguh cabang. Kaayaan para mitra beuki sepi jempling. Di luar geus simpe nu lalar liwat di jalan kacida sepina. Ukur hiji-hijieun aya mobil ngaliwat, langit lenglang taya aling-aling hawa seger matak betah. Harita Bisarmi can sare manehna keur ngitung-ngitung duit gaji. Rek digunakeun keur bakal anakna, keur mere mitohana jeung keur nyengcelengan saware. Nuhun Gusti nu Maha Agung teu burung hasil geuning. Ieu mah duit halal lain meunang teu puguh. Tapi hasil ladang kesang. Mugi-mugi we sing manfaat sarta aing karasa tapak lacakna sing karasa. Ulah beak teu puguh. Duh, Rojali doakeun mak sangkan usaha lancar. Ulah aya halangan harungan. Dunungan nu bager sing manjang bageurna, nu nyaah sing manjang nyaahna. Ulah keun aku owah gingsir. Kitu ceuk pamikir Bisarmi. Sup duit kana dompetna lep kana buntelan tuluy buntelanana dituna di kolong ranjang. Goledag Bisarmi ngagoler tapi rek sare teu daek peureum pipikiran kumalayang kalemur geus hayang geragok tepung jeung Rojali anakna. Rojali ulah ngagoda wae ka emak teh sing sabar heula kaset. Mage tangtu balik moal ngantep kanu jadi anak. Pangna emak teh ninggalkeun teh apan. Karunya kahidep. Bisi jagana kalunta-lunta, hidup teh sing gede milik, sing gede darajat. Ulah reka alaman deui nasib indung jeung bapa mah. Ceuk Bisarmi, dina hatena tuluy babacaan pikeun muatan pikir. Jeung pikir ngusir pikiran-pikiran goreng. Teu karasa antuk namah reup sare ti branaker. Ari nu keur dipikiranana harita teh keur disanghareupan ku Mausi. Lantaran Rojali gering geus 4 poe kasakit batuk jeung panas matak hariwang. Mausih kacida sedihna lantaran eueuh keur pakukumaha. Tatangga ukur nempo jeung ngababerah taya nu bisa nulungan. Para mitra kaum dangu, kocapkeun peuting eta kacida bangetna.
Rojali nyebret pika melangen amek kanana ngahegak semu engap beungeut na menigeus pias sarta carelong kawas nu geringeuk lila. Kawan tu kurang kajamin daharna ukur ngandalkeun kadaharan nu sederhana. Hasil pagawe nini hiji nini. Sing sabar ujang incu nini wayahna sakieu mah. Itung-itung ujian pikeun hidap didoakeun sangkan indung hidap sing buru-buru balik. Sarta sing hasil menang pagaweanana. Ceuk Ma Usih bari ngusapan dada Rojali. Nu harita ngalempreh mata kuatir. Rojali teu nemalan panon gular giler ka kenca jeung ka katuhu. Sakapeung kagareuwahkeun ku batuk sakujur awakna nyongkab panas. Ku Ma Usih diakalan sabisa-bisa susuganan kasakitna rada ngurangan. Nini kemana ari emak? Geningan teu aya wae emak teh. Magarkeun teh moal lila nini. Nepi ka ayeuna beuteut aya datang-datang emak teh nini. Kamana atuh emak teh nini? Rojali nanyakeun bari neuteup ka ninina. Sorot panon jiga nu nganaha-naha ka Ma Usih sabab sasat di bobodo. Hate Ma Usih meuni nyeredet asa dipaido ku incu. Anu memang manehna teh salah sabab teu bebeja satara basna ka Rojali. Yen indungna teh nu sanyana mah indit neangan pangupa jiwa, nean pagawean ka kota. Ujang incu nini hampura anaking. Memangnya mak teh moal sakedeung inditna sabab indit usaha ka kota neangan pangupa jiwa. Keun ulah leutik hate ujang da ujang mah diurus ku nini sugan we isuk pageto mah datang. Bari mawa duit keur meuli ubar jang ujang. Ma Usih dumareuda. Kamana ri bapa nini? Nabat sarua jeung emak teu datang-datang. Seblak hate Ma Usih sumeblak. Watir ngadenge incuna nu nanyakeun bapana. Ma Usih teu nemalan bibirna rapet meuni pageuh. Teu wasa rek ngabejakeun nu sanyana lantaran Rojali leutik keneh can meujeuhna narima kanyataan hirup anu sakitu paitna. Nini, bapa jeung emak ka mana nini? Ma Usih beuki bingung leungeun ngaragamang kana dada Rojali. Panon melong dipapaes ku cipanon anu ngenclong herang. Katojo ku cahaya cempor. Ujang, ieu teh geus peuting batur mah geus jempe taya nu kadenge sorana. Pek atuh geura sare ulah loba teuing pikiran wising kasakit namahan parna. Keun isukan ku nini rek dibejakeun ka mana ari bapa ujang teh jeung emak teh. Ayeuna mah lain mangsana sabab ujang kudu sare heula isukan dibejakeun ku manininya. Ma Usih ngolo incuna sangkan daekeun sare. Nu maksudna ngarahteun nanyakeun indung bapa. Rojali teu nemalan panon melong kana lalangit tetep budak nu teu kateguh maksudna. Sabab mungguh pikiran jeung sawangan mah teuing ka mana losna. Rojali mencerong teu ngiceup-ngiceup jiga nu teu inget kana kaayaan. Atuh Ma Usih teh beuki reuwaseun bae bisi incuna keur ngalamun mikiran indung bapa sok sieun nambahan parna kana kasakitna. Ujang ulah ngahariwangkeun sing karunya atuh ka nini. Nubatan sakieu nini teh geus kolot. Mun beurang capek ku pagawean keur neangan rejeki panumu umur. Atuh mun peuting teu sare mah moal aya tanaga manini teh. Nu akhirna mah moal bisa usaha. Mun geus kitu kumaha ujang meureun lapur moal bisa dikaparaban ku manini. Geus anaking ulah mikiran nu lain-lain pek geura peureum kainnya. Geus peuting ieu teh. Jiga nu ditenung. Rojali repeureum bibirna renya-renyu jiga nu rek ceurik. Rojali ngarti kana omongan ninina. Manehna teu hayang nyiksa kana batin nu jadi nini. Nu matak ngahaja-peureum sok sanajan henteu tunduh. Ma Usih narik napas panjang goledag ngagoler gigireun Rojali. Memeh reup sare babacaan heula neneda kanu maha kawasa. Sangkan indungna Rojali buru-buru balik bari mawa kabagjaan. Sangkan anakna teu namahan gering. Sabab ku Ma Usih geus kapikir kasakit incuna teh lain ngan sarupa bae. Tangtu gering pikir balas mikiran indung jeung bapa nu teu araya di imah. Isukna kasakit Rojali kalah kabeuki parna. Nu biasana sok daek hudang teh harita mah ngaringkuk bari humarurum. Sakujur awak beuki panas malah mah geus teu daek dahar-dahar acan. Puguh Ma Usih beuki kaweur pipikiranana bingung ku pilampaheun. Mangkaning geus teu boga bekal, rek usaha teu bisa sabab melangka incuna anu gering.
tungtung nak mausih maksakeun maneh nepungan Bi Emot. Nu maksudna rek nganyuk beas jeung lauk asin keur dahar manehna jeung Rojali. Tapi tetela teu gampang. Lantaran Bi Emot kacidana teulina inget keneh kana kajadian nu geus kaliwat nu aya hubunganana jeung Karta. Basa mausih nepikeun maksudna budina haseum pikasediheun matak ponok pangharepan malah pok nyarita. Ma, kuring mah lain teu percaya ka ma teh ieu. Tapi modal kuring mah leutik lamun dianjukan bae atuh moal aya kamajuan eureun kuring teh. Malah mah modal anu saeutik teh teu mustahil beak teu pupuguh meureun. Kulantaran kitu wayahna we ieu mah moal dibahanan lain teu karunya kuring teh nya. Lain teu karunya ngan atuh kanyahoan meureun kuring teh modalna leutik. Kitu pok-pokana teh estu matak ngajeletit kana hate mausih nu memang keur loba katunggaraan. Maklum para mitra sok katurung katutuh nete semplek nincak semplak kitu kaayaan manusia. Lamun keur aya dina katunggaraan. Nyai sing karunya we atuh ka emak da nganyuk ge moal lila meureun isuk pageto lamun emak geus bisa usaha deui moal burung dibayar. Ayeuna mah teu usah sotenan lain keduh, lain kumaki, lain teu hayang tapi di imah boga nu gering emak teh. Si Rojali kalah kakat sida nyebret panasna tah kitu nyai. Wajahna we rek nginjem heula sapoyeun ayeuna mah keun isuk pageto dibayar ku emak. Mausih keukeuh lain teu era. Tapi bakat ku butuh kanu sejen mah teu aya injem-injemaneun deui. Ih ari emak, nabat maksa emak, apa nu kamari ge can dibayar lain? Ah, tobat teh nyai, lain moal mayar emak teh tapi acan. Bisi nyai ngarasa cangcaya mah ieu emak keur borahna ieu. Imah emak keur borahna sok nginjem beas jeung ngahalauk asin keur sapoyeun ayeuna. Mun ku emak teu kabayar koptah imah rawatan. Mak wesih jiga nu aral sorot panon ngadak-ngadak cahayaan. Atuh meningah ulang Bi Emot reuwas ngadengi kitu mah era ku umum. Mun nepi ka kitu teh mah atuh akhirna mah hatena leeh pok nyarita deui. Ah teu kedah kitu emak mah ngawe atuh ari sakalieun ayeuna mah, tapi punten nya. Mun geus aya buru-buru bayar, da kuring teh butuh keur duit golang kitu tah. Modal teh sangkan golang manjang usaha. Ulah salempang nyai ku emak ge tangtu dibayar. Geus kitu mah mausih narima beas 2 liter. Ditambah ku lauk asin, saon. Geus rengse tuluy balik deui bari ngusap dada meper amarah jeung kasedih. Bet asa kacida teuing nasib teh kitu-kitu teuing. Poe eta teu aya nu matak jadi pikiran, peutingna ge sarua ciga kamari. Rojali tetep dina kaayaan gering. Henteu maju teu mundur tapi isukna di Rojali parna awakna ngagibri ge jiga nu tiris. Tapi barang dirampas sakujur awakna nyongkab panas mata kariwang jeung salempang. Atuh mausih teh menidagdag deg-deg teu puguh cagap kitu salah kieu lain. Tungtungna cul Rojali ditinggalkeun kenceling init muru ka imah Pak RT. Sanggeus tapi derek-dek laporan yen Rojali incuna gering parna. Manehna teu bisa nulungan puguh Pak RT meninga jenghok reuwas. Ari ayeuna jeung saha di imah teh nini? Pak RT nanya bari melong. Sorangan we ujang da teu aya deui batur punten we atuh tulungan. Nah kudu kumaha atuh emak teh ieu budak kalah ka kacida deui geuning. Aduh. Nah atuh ditinggalkeun sorangan yuk urang tempo. Leos Pak RT ini ti heula. Hatena ngarasa melang bisi Rojali kumaha onam. Mangka ningkeur gering ditinggalkeun sorangan. Pak RT ngagedi gancang naker teu ngadaguan mausih nu leumpangna geus kendor. Teu kungsi lila Pak RT geus tepi kanu dijugjug kalacat unggah ka imah. Nyampak Rojali keur gegerungan bari gulang-guling. Beungeutna katara semu beureum Pak RT gancang nyampeurkeun gap ke dada Rojali dirampak dibarengan ku hate nu deg-degan. Geus parna ieu mah watir temen, na ka mana tuh indungna? Mak, ceuk Pak RT rarat-reret breh kaayaan di imah mausih katempo kalayan jelas, matak watir jeung matak pikamelangeun. Para mitra kaum dangu, keur kitu kurutak mausih datang meningah hegak capeun. Sub kajero tuluy diuk gigireun incuna nu humarurung matak watir. Pek atuh tarekahan ujang RT kudu kumaha atuh mah teh ieu teh. Kekelanan mah urang badamikeun heula jeung Pak Haji. Tangtu anjeunna keur saeun nulungan, mama calik-calik we di dieu tungguan nu gering. Omat ulah ditinggalkeun ka mana-mana bisi aya naon-naon.
Heug atuh Ujang nini marek nurut kana nasehat Ujang. Pak RT ti loba pikir panjang. Leos indit muru ka Haji Bana kabeneran nu ditepungan keur aya. Ngadaweung dina bang barung bari nungguan popoyan da keureup moe bako jeung suu. Aya naon Pak RT jiga nu rusuh teuing ieu teh? Haji Bana tumanya bari neuteup ka Pak RT nu kakara jebul gek diuk dina golodog. Ih, ulah didinya calikna kalotor atuh ieu di jero yeuh. Pak Haji lah. Kumaha ieu aya ieu. Da naon teh? Aya kaperyogian. Ke aya naon atuh kawas nu dinesna keur. Cobi terangkeun buru-buru jadi penasaran kuring teh na aya urusan naon ieu teh. Haji Bana meuni curing hakreuwaseun kadatangan ku Pak RT. Pak RT para mitra datang-datang teh jo nyelok ka Pak Haji Bana lantaran Haji Bana diukna teh di tempat nu kotor. Kieu Pak Haji ti saprak Jangkarta ditewa kun wajib. Kula wargana jadi tambah walurat. Nyi Sarmi geus 4 bulan teu aya di imahna. Sabab ngahajalunta ka kota pikeun neangan pangupa jiwa. Ari anakna nu ngaran Rojali ditinggal dititipkeun ka Mausi nu kaayaanana batan sakitu. Geus teu kedah dicaturkeun deui lah. Taina Rojali teh kata rajang gering ripuh sedengkeun nu ngurusna ukur hiji nini nu geus sagala kurang. Bari jeung kurang modal boro-boro keur ngubaran nu jadi incu. Keur dahar ge seuseut, bieu teh dilongok ku kuring tetela Rojali Parna. Merlukeun pitulung nu daria pisan. Perlu diubaran, perlu dibawa ka puskesmas. Tapi nya kitu Mausih teh teu mampu kanggo ngubaran incuna. Ta ayeuna ngahaja kuring teh laporan ka Pak Haji maksa teh bade badanten. Nah kumaha carana upami aya warga urang model kitu? Ceuk Pak RT nerangkeun kalayan panjang lebar ngarah ka harti pisan ku Haji Bana. Oh, perkara eta. Babari tulungan we ku urang naon salahna. Sabab eta mah geus hiji kawajiban sararea pikeun ngabantu atawa nulung kanu keur kasusahan. Kitu we Pak RT, jawab Haji Bana tegas. Nuhun kitu maksad kuring oge Pak Haji, nuhun atuh ari sapuk mah. Nanging kumaha ieu waragadna margi peryogi modal kanggo nebus landongna. Keun ku kuring ditangges. Pak RT mah nyadiakeun jalma we keur ngajalankeunana sabab tangtu butuh tanaga keur mawana ka klinik atawa ka puskesmas. Tah kitu we teu kudu seueur aturan lah. Ya nuhun atuh nuhun pisan. Keun ku kuring rek dijalankeun sabab khawatir ari teu buru-buru ditulungan mah atuh da. Sanggeus parat badami. Pak RT amitan tuluy init deui ka imah Mausih rek ngabejaan. Yen Rojali rek dibawa ka puskesmas puguh we Mausih meuni bungaheun. Dunya teh asa ngalegaan deui harepan beuki gede. Ari Pak RT harita teh neangan jalma nu sanggup ngagandong Rojali atawa ngagotong ka puskesmas. Kabeneran teu hese. Sabab sabada diterangkeun kaayaanana loba jalma nu ngabantu teu kudu dipenta. Atuh teu hese babadamian harita teh Rojali dibarawa ka puskesmas. Rek dipariksa ka dokter sangkan katulungan keneh. Mausih oge milu sabab hayang nyaksian incuna nu dipariksa ku dokter. Sedengkeun Haji Bana teu kungsi milu ngan ukur mere waragad bungkul sabab ripuh ku pagawean di imah. Kira-kira tengah poe kurunyung aya nu datang ka imah Mausih. Horeng Bisarmi nu geus tepi kalemurna langsung muru ka imah mitohana. Sabab hayang buru-buru anyog jeung anakna. Tapi barang geus gok hareupeun imah Bisarmi ngajenghok. Lantaran imah Mausih tiiseun jeung pantona dikoncikeun teu bisa dibuka. Ayeh, nah kamana ari emaknya jeung deui kamana ari Rojali? Palang siang. Bisarmi teu kebat nyaritana sok nuna kantong nu pinuh ku oleh-oleh. Leos nepungan tatangga indungna. Sanggeus tepung tuluy nanyakeun bari jeung rada gugup. Ti tatanggana meunang katerangan yen Mausih teh keur ngubaran Rojali ka klinik. Atuh meuni ramoh poe Bisarmi teh ngarasa melang jeung hariwang sok sieun anakna katutuluyan. Leos balik deui ka imah indungna gek diuk dina golodog. Duh Gusti, paingan beurang peuting inget wae da geuning budak teh gering. Sigana mah geus lila sabab sok katempo we dina sawangan teh. Meuni kongkolebatan dina kongkolak mata. Tapi muga-muga we sing katulungan da loba nu bela jeung nyaa. Bisarmi neger-neger maneh bari ngadaguan datang nama Usi. Samemeh wanci asar.
Kurutak ma usih datang. Bareng jeung nu ngagotong Rojali sabab digandong mah teu merna. Kapaksa digotong make kursi. Barang nempo anakna geus pias Bisarmi teu kuat nahan perasaan hate nu memang kacida watirna kanu jadi anak. Rojali anak emak duh dedeh teuing anak king. Kunaon atuh hidup teh kasep. Kelana nyai ulah wakar rusuhan ieu ka imah heula. Keun bae budak mah da teu naon-naon. Ma usih ngalima terus mukakeun panto busarerea ka jero imah. Rojali digolerkeun lalaunan dina kasur diriung ku Ma Usih jeung Bisarmi. Katut nutas jajab teh. Geus saminggu ieu teh nyai kieu na teh. Gering panas jeung batuk ma teh kacida pisan bingungna lantaran taya batu repikeun paku kumaha. Mangkaning sagala walurat tapi untung we Pak RT nulungan ka urang. Nu akhirna budak teh dibawa ka dokter. Ari nyai nah kumaha atuh bet lila-lila teuing atuh. Ma teh geus beak harepan sabab riweuh ngurus budak nu gering, ma teh teu bisa usaha nyai. Ceuk Ma Usih bari netep ka Bisarmi nu harita carindak-dak watireun ka anak. Nu ngalempreh bangun ripuh panona gular-giler. Ma abdi rumaos tamelar. Rumaos joledar ka anak sareng ka sepuh. Nanging sanes tega, sanes teu emut. Da eta mah siang wengi oge teu oleh janten emutan, hapunten we Ma. Nya ari geus puguh salamet onaman mah kajeun mage bunga. Tapi iraha atuh nya teh ti Bandung geus lila atawa acan. Ma Usih panasaran hayang nyaho kana kaayaan Sarmi minantuna. Sedengkeun nu araya di dinya ukur olohok bengong. Tadi Ma kinten-kinten wanci lohor abdi bang. Kaget barang dongkap teh beti iseun. Manawi teh teu aya kajantenan we atuh. Sedih abdi teh Ma. Sok sieun Rojali teh teu katulungan. Bisarmi netep ka anakna. Wayahna nyai sing sabar sakieu oge mah teh ngarasa regreg ari geus kieu mah. Pek atuh reureuh heula marek nyokot cai nya. Saterusna nutas ngajajabkeun ka dokter teh para mitra ngarobroa nanggap lalakon pangalaman Bisarmi. Sarerea minu bunga sabab ayeuna mah Bisarmi teh katempona aya kamajuan. Awak lingsig jeung bersih pake ginding jeung cahayaan. Ma Usih reueus manehna geus bisa neguh yen anakna geus meunang pagawean nu kacida ngeunahna. Ngan palebah dieu Bisarmi can nyaritakeun sacara jelas ngeunaan pagaweanana. Akhirna nutas jajab teh baralik deui kitu deui Pak RT. Atuh jongjon Ma Usih teh rek nanyakeun lalakon anak. Harita para wargi sadaya Ma Usih ngamimitian nanya. Nyai kumaha neangan pagawean teh geus hasil? Mun hasil di mana di Bandungna dek kana naon pagawean teh atuh? Mama penasaran hayang nyaho babakuna mah. Ceuk Ma Usih bari neuteuk. Kawas nu hayang sidik ka Bisarmi anu memang jadi bersih, beungeut cahayaan geus aya robahna ti basa ini. Alhamdulillah emak, hasil abdi teh digawe di hiji kulawarga beunghar. Jadi babu tukang masak jeung ngurus budak, dunungan abdi bager, lalakina juragan Sugana. Asli urang Bandung. Ari garwana Ibu Wati asal ti Tasik. Boga anak 3 laleutik keneh emak, tah kitu. Jawab Bisarmi sajujurna. Teu aya nu disumput salindung da memang perlu kanyahoan ku indungna. Heuh syukur di mana di dituna teh nyai. Nah babari mun neangan alamatna. Di Jalan Sunda mak gampi lamun milari teh mah. Keun engke mah. Ku abdi ditinggalan alamat tapi kumaha ari kaayaan mak di dieu. Naon wae nu kajantenan salami ditinggalkeun ku abdi teh. Bisarmi panasaran. Hayang nyaho kana kaayaan di lemurna utamana mah ka anakna. Anu matak-matak sedih jeung nalangsa nyai sabab kieu geura nyai. Dina mangsana keur weri teh mah teh sok kapaksa we nganjuk beas atawa lauk asin jeung pangabutuh sapopoe ka Bimot. Tapi kulantaran mah kaayaan batan sakieu, nah da eta mah seuseut dibere teh ku Bimot teh. Sieun teu dibayar meureun ku emak, malah mah ayeuna ge boga keneh hutang 400 perak emak teh. Jadi teuing emak wayahna sing sabar. Danya atuh ikan husang sarama sok aya-aya wae gogoda teh emak. Tapi sawiyo sugan we kahareup mah moal kieu-kieu teuing. Keun ku abdi urang bayar hutang emak, abdi teh kalersan aya milik. Hasil digawe 4 bulan teh lumayan.
Nah menang duit nah kitu sakumaha Nyai? Mak Usih marah Mai Bunga. 40.000 mak cukup keur ningalan emak di dieu keur dahar budak jeung emak. Muga-muga we usahana sing lancar sangkan Rojali bisa disakolakeun taun hareup. Ceuk Sarmi bangun reueus jeung gede harepan. Malah terus ngabijilkeun dompet duit ditemongkeun ka Mak Usih. Nuhun atuh Nyai, syukur nuhun pisan kari kitu mah. Mak ge ngilu Bunga jeung Bagja. Sabab eta pisan nu diharepkeun ku emak teh, tapi ayeuna mah Nyai teh ya kudu wakca balaka ka Rojali ulah rek ngabohong sababari. Jadi goreng balukarna malah gering oge balukar tina hal ieu jigana teh. Sabab Rojali teh sok nanyakeun wae indungna jeung bapana tah kitu Nyai. Bisarmi ngahulang. Manehna mikiran omongan Mak Usih dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun memang bener. Manehna teh teu meunang ngabobodo kanu jadi anak, rek kitu rek ieu ge kudu bebeja. Ngarah Rojali tentrem. Tentrem Rojalina. Hasabab najan budak keneh oge geus nyaho sarta ngarti kana kaayaan nu jadi indung. Basa ngaranna disebut-sebut Rojali nu tadi peureum ngadak-ngadak beunta. Sarta ngareret ka indungna jeung ninina sorot panon ceuleuyeuk pikawatireun. Rojali kawas nu ngadedengekeun kana omongan ninina pok nyarita. Mak, malila-lila teuing nya bate emak. Majarkeun teh moal lila tapi kacida lilana. Bapa ge teu aya balik-balik geuning emak, kamaraana atuh bapa teh mak. Kitu pok-pokana teh jiga budak gede. Atawa jiga aya nu mapatahan puguh hate Bisarmi meuni nyeredet watir ka anak jeung kagagas ku nasib dirina. Hampura anak king mah teh rumah sasalah. Geus ngabobodo ka hidep. Ari tadina mah pangna bebeja moal lila teh bisi hidep hayang milu. Mun milu teh matak sangsara di ditu kadungsang-dungsang. Sabab mah teh indit kanu teu puguh jujugeunana. Tah ayeuna mah geus kaalaman mah teh sangsara di Bandung dina raraga neangan pangupa jiwa. Tapi jang mah teh geus hasil ayeuna mah boga pakuliah nu matuh bisa ngahasilkeun duit keur dahar ujang di dieu. Rojali melong ka indungna. Anu katingali para mitra ku Rojali ge si panon indung teh harita beueus ngarencrong dina pipina. Malah nyurucud mapai pipi. Rojali teu ngomong deui gap leungeunna dicekel ku Bisarmi. Diteuteub ku Mak Usih jiga nu kacida sedihna pok deui teh Bisarmi neruskeun omonganana. Ujang, ayeuna emah wakca balaka ka Ujang. Ari Ujang kudu sabar, kudu daek tumarima. Sabab nasib urang mah batan sakieu Ujang. Isuk page teh oge, mak teh rek init deui sabab kudu nungan teh teu meunang lila. Di ditu loba pagawean tah kulantaran kitu wayahna sing sabar kasep anak emak. Ujang rek ditinggalkeun deui ku emak. Tapi ulah cangcaya jeung ulah sedih tangtu ku emak rek ditempoan atawa dikiriman duit unggal bulan. Tah kitu Ujang kumaha daek. Omat sing gede hate sing ngajujurungkeun ka indung. Da mah teh lain ulin teu puguh tapi usaha ngusahakeun keur Ujang. Rojali canemalan deui. Panon melong kana lalangit kamar jegoh-jegoh batuk tuluy ohek-ohekan mata kuatir. Ku indungna diusapan tarangna ditiup mun-munanana bari diparancahan. Nendedak kanu maha kawasa menta dicageurkeun deui sakumaha mistina. Ujang geura cager ulah kamalinaan, ulah loba pikiran. Ari bapa ka mana, Mak? Na teu aya wae balik, Mak. Rojali kalah nanyakeun bapana. Puguh Bisarmi bingung kagok nyaritakeunana. Ujang ulah ngarep-ngarep bapa. Apan Ujang ge geus nyaho, bapa masuk udar ider jauh, keun bae dangke ge datang geura. Ayeuna mah keur usaha bapa hidup teh. Bisarmi kapaksa ngabohong jajantung naratung. Nah usaha teh lami-lami teuing, Mak. Mage apan lami kasep, da usaha teh hese, loba halangan harungan. Geus teu kudu mikiran anu kitu ayeuna mah. Bisi Ujang tamah gering, parna ayeuna mah sing bunga. Ngarah Ujang tereh cager, tuku mak dipangmeulihkeun baju. Enggak mak, tapi mak ulah waka angkat. Mun kuring can cager mah. Heug Ujang mak moal waka init deui mun hidup can jag-jag mah. Bisarmi para mitra kapaksa.
nyanggupan kahayang anakna. Lantaran munteu kitu Rojali bisi kanceuh deui geuringna sedengkeun janji kanunungan mah poe Salasa teh kudu geus aya di Bandung tapi jeung tibata ninggalkeun anakna geuring parna leuwih hade elat pagaweanana. Sanggeus ngadenge kasanggupan indungna, Rojali katara bangun anu bungah tentrem hatena. Repeureum tuluy sare tibra naker, teu kadenge batuk sarta panas nangurangan. Bisar mibungaheun tuluy nyelang heula rek cai rek mandi. Sanggeus balik ti cai tuluy nepungan bi emot rek mayaran hutang urut indungna teh. Mung waktosna kabujeng seep.